Jawab pemuda, pemuda, apa itu cinta? Naon ari cinta teh? Dijawab ku si Ado. Si Ado teh cinta adalah cerita indah namun tidak arti. Indah, betah, cinta teh betah, harus itu ngobrol panjang apa kok dimimiti jam 4 tapi jam 10 betah. Padahal ngobrol di kandang domba. Nah begitu kan disebut cinta butai. Sebab ngobrol di kandang domba. Ayah begitu ayah. Saha. Puas bisa. Kayak mohon ayah manusia ngobrol di kandang domba teh sih jadi seriuan. Ngobrol kayak begitu mana titin putus ketin aduh masih lihat bukan gitu. Kedua menurut saya cinta teh menurut kolot apa itu cinta? Naon cinta teh mini dijawab kuning kasih dijawab cinta adalah cerita indah namun tidak arti timiti cinta usah kose jogetin ka kisah kisah. Jadi kalau apa cik santri, santri, apa itu cinta? Nawan cinta teh santri? Cik santri dijawab la yura wala tumasu walakin tuhasu. Cinta tidak bisa dilihat, cinta tidak bisa diraba, tapi cinta dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Kata lawan pelong-pelong mogoh deg deg cer. Dosa bahwa lagi bu jeung salaki apa nanda kitu ke hese diajarkan ku salaki rek kitu hese daerah laras teu era cek salaki teh cek kamu kunaon mah kunaon teteh kunaon yang kunaon dinda ini naon usah esotah yang ieu teh yang hidup daerah teh diajarkan ku santri atuh. Begitu santri keluar heula sakedap buru-buru ke dapur. Ka tukang awewe teh gayang hitu teh buat eta di dapur kieu. Awas suara botak. Da isin laras teh. Maka gaulkeun cinta urang ka Gusti Allah. Maka urang dia cinta henteu ka Gusti Allah. Cinta ka Kanjeng Rasul cinta. Cinta ibu ka salaki cinta. Cinta ka anak cinta mana ibu ka salaki jeung ka anak? Jawab jawab cinta mana ka salaki jeung ka anak? Hah? Ka anak ka salaki henteu cinta oh sarua lamun anak urang dengek cerik supaya rapeh dikumahakeun disusuan salaki urang dengek cerik supaya rapeh dikumahakeun oh disusuan sarua oh belah kenca anakna belah katubuh oh bapana dekat budak itu tembok budak pindah ka dia si Ado budak kan dia pindah pan ada mungah bau rokok kan gitu kade cinta urang ka Gusti Allah kasih lagi cinta ka anak oge cinta ka Gusti Allah komo leuwih dipika cinta ku urang sararea laras apa teu urang cinta ka Gusti Allah tengah beuting hudang pas hudang tara jawab sing bener aduh mana sabudang tara tengah beuting sabudang ibu masuk ka mana hudang kacai geus kacai rek naon oke geus kiih bobo deui geus kiih teh bobo deui di dinya bobona sing akurat jawaban sing halus udang tengah beut terus kaca geus kaca iki geus kiih pisang geus pisang di calana geus di calana wuduh bakal gede ado meneh teh gini bukan gini dulu saya ada
kudu sok udangkeun salaki urang pah juga ai urang ge ka salaki ge papa ge papi bebek lamun ka pamajikan mah bobo awas lamun ka pamajikan mama berarti ka salaki papa mun ka pamajikan li berarti ka salaki pi lamun ka pamajikan mam berarti ka salaki pap mun ka pamajikan bunda berarti ka salaki panda oh ada panda mau ke sawah. Oh, ini boboknya, capeknya, bawa ke sini. Bisa di rumah aku. Terus gitu kumaha deui Asep, salat udangkeun salaki. Pah boga urang teh pan loba dosa teh karasa ka Gusti Allah. Aing urang salat tahajud babarengan urang istighfar. Asep da teh degeun we udang salaki teh